Urang kuariker utar-atur masalah pengurusan tentang nu teu bisa ngurusan sorangan. Contohna nu kamari geus dibahas, urus geus beres. Nu edan teu bisa ngurusan sorangan, aya carana pemerintah mimiti keluarga kemudian pemerintah. Geus eueuh tah aturan mah dijieun di Indonesia menteri keedanan. Usul can aya menteri keedanan, jadi ngurusan edan se Indonesia teh sabaraha ribu panu edan teh. Nah ieu nu teu bisa ngurusan jelema susah dieun menterina sugan bae menterina milu edan eta ieu loba keneh nu perlu dibubarkeun depang bubarkeun lantaran didinya adalah sarang korupsi. Timimiti ihandap datang ke luhur depag mah biang korupsi lain biang deui raja korupsi lain raja saluwiheun eta naon saluwiheun raja naon korupsi mui nu korupsi pancen adek beres ieu teh nagara teh pancen hayang beres geus sesuai jeung nurani masyarakat hayang beres kandang-kandang korupsina bubarkeun jieun menteri keedanan tuh urusan edan pikiran edan hate di penjara teh eusina nu aredan tuh kitu rapih jadi negara teh. Kemudian pengurusan tentang rokik lantaran rokik teu bisa mandiri hirupna urus beres. Nah kuari mah caritana ngurusan tentang hewan. Pan hewan teh teu bisa ngurusan sorangan. Urang boga munding, boga sapi, boga domba, boga hayam, boga bebek, persik, manuk dan lain sebagainya wajib diurus jeung teu meunang ngaganggu kanu sejen baik ngaganggu soal kotoranana maupun ngaganggu soal suarana atawa ngaganggu soal lingkunganana tak eta teh meunang ngaganggu urang masyaallah boro-boro aya kebo liwat ngising di jalan boro-boro aya soang ngising di tempat urang cacak urang mawa kadu kadeuleu ku tatangga urang teu mere geus doraka jadi lamun urang deuk mawa kadu moal mere ka tatangga kudu nu rapi dibungkus nu rapi sehingga teu kanyahoan kadu dianggap ku tatangga pasti eta batu bangkong. Eta henteu doraka eta kos. Rapi geus henteu mencurigakan. Atau urang mawa kakap nu gede. Lewat ka tatangga, wah. Bisa kicek pamajikanna kalah pa ieu ulah masak. Mun yang tatangga mawa kakap gede. Sugan biasana ieu. Tuh, besi kos kitu doang. Ieu keur carita sangkilang kos kitu bage geus kapilaraan ieu mah ngising di hareupeun lima urang kotok urang ngising bebek urang persi urang soang urang encan sorakna tah ieu teh nu kos kitu kudu dipikir tah geus nu bogana ieu kudu ngurusan hiji ngurusan soal daharna lain dahar meureun ka hewan mah parab Arabna ngombonganana kudu diurusan tah kudu bogana kombonganana parabna kemudian kurungna dan lain sebagainya kudu diurus nu rapi eta wajib eta kos kituna wajib dah lamun sampaikeun ka paehna kurang parab meujeuhna jang disiksa di akhirat siksa teh ulah dikira-kira ulah naon gitu ngaranna lalawara Kangjeng Nabi nyaritakeun aya hiji awewe kemudian awewe eta teh ngurungan ucing
kemudian eta ucing teh di paraban teu dilepaskeun teu paeh di jero kurungan anak cak Kangjeng Nabi eta awewe bakalna digejeburkeun ka neraka. Tah ieu hadis eta teh kan pohara jasa lantaran teu diurusan mun endek di paraban teh ucing mun moal di paraban atuh lepaskeun keunang ngencar. Tah eta ku sebab awewe teu ngurusan kana ucing paeh di jero kurungna neraka. Sarua urang boga manuk, sarua urang boga hayam, sarua urang boga domba, boga sapi, boga munding paraban. Jeung sing hade ngagungga-ngaganggu. Nalamun teu daekeun nu bogana maraban, teu daekeun ngurusan. Nah, ieu geus oe-oean bae ieu. Kebo oe berarti hayangan parab. Oe hayangan parab. Cak tatangga eta pasti kebo lapareun tah. Aju kitu di paraban teu, di angon teu, dibawa ka gunung teu. Tetep bae kos kitu. Oe-oean tah. Nah ieu segera samemeh paeh laporan ka hakim. Jadi ayah hakim urusan perhewanan, lain masalah perhewanan, kesehatan dan lain sebagainya. Urusan koskin di urang ya ayah menteri kehewanan. Ngan encan datang ke urusan koskin nih. Lapor. Ada apa? Dari mana kamu? Saya dari Ketos. Ketos. Ada apa? Lapor Pak, tetangga saya punya kerbau dan sapi, kemudian udah oe-oean, kedengarannya udah 2 hari Pak. Terus saya tegur dia supaya kerbau tersebut diurus, tapi ternyata dia tidak mau ngurus. Dengan demikian saya takut ini menjadi siksa. Saya lapor kepada Bapak supaya segera diperiksa. Oh ya, siapa nama kamu? Nama saya Salawi. Aduh, ngani langsung turun tim sesuai jeung laporan tidak panggihan nu bogana sanggesa dipanggil nu bogana ditanya, Bapak pemilik ini kerbau? Betul. Emang ada apa Pak? Saya mendapatkan laporan dari tetangga Bapak yang bernama Salawi. Nah, Sir, katanya kerbau ini tidak diberi empan, tidak diberi minum, sudah oe-oean siang dan malam. Dengan demikian saya akan periksa cek hakim kebenarannya betul apa tidak. Betul Pak. Kenapa kamu tidak ngempanin? Capek Pak. Dan saya sekarang udah nggak bisa cari empan, kesana kemari udah kagak ada rumput. Ya harus diusahakan beli rumputnya. Di sana masih banyak tuh di Sewan. Sewan masih banyak, di situ pun banyak babi-babi, mencek-mencek. Waduh, katanya saya buat belinya nggak ada. Ditekan ku hakim. 3. 1, pilih, jual. Kalau tidak diempanin harus dijual. 2, dipaksa suruh ngempanin. 3, kalau dijual pun tidak mau, diempanin juga kagak. Nah ini otomatis dipotong, pencit. Cak hakim ini harus dipotong, ya. Tapi jangan sampai lupa, bagi 2. Aduh, Masya Allah, hakim teh mutuskeun kos karar itu bayar tungtungan. Be hakim nu mulus. Cak hakim boro-boro hakim kiai ge sarua. Atuh, ya memang negara geus acak-acakan. Ulah hakim baik kiai ge sarua. Mana aya kiai dakwah teh dibere duit daekeun eueuh, cak hakim teh. Bener oge sih. Aya hiji nu ikhlas mah di mana Kiai Golkar. Acak-acakan tuh. Acak-acakan guari negara urang teh lantaran pemimpin nu 2 acak-acakan. Umaro jeung ulama. Sinfani 2 golongan di mana-mana saluha. Beres 2 golongan, beres rakyat kabeh. Di mana acak-acakan rakyat kabeh. Geus acak-acakan rakyat di Indonesia khususna, umumna di dunia nu salah 2.
Kyai jeung pamarentah eta mah lain cakula cak Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggis beres teken eta lamun memang daekeun ngajual alhamdulillah, daekeun maraban alhamdulillah, teu daekeun maraban jual alhamdulillah, selesai geus masalahna. Lamun memang diantarekeun paraban ge henteu, dijual ge henteu, encit berarti tuh gitu rapih. Jadi berarti nagara teh boro-boro ngurusan jelema nu geus strukturna rapih ti mimiti RI 1 presiden sampai ke RI 10 RT. Ta eta teh rapi urusanna jangan rapihan. Skup handap aya desa, aya jaro, aya RW, RK, RT, jangan rapihan umat. Geus rapih teh strukturna mah. Naik ka luhur aya camat, bangun masalah rakyat teh lamun teh mah diurus, jageus puguh. Naik ka luhur aya bupati, naik ka luhur aya gubernur, naik ka luhur aya menteri, naik ka luhur aya presiden. Endek aya kendala di mana rakyat sabenerna mah jageus sakitu rapihna. Urusan tanah geus puguh aya, urusan listrik geus aya, urusan cai geus aya, urusan jalan geus aya, urusan pasar geus aya, kabeh geus rapi. Asana ieu teu kudu aya masalah sabenerna mah lantaran ti luhur datang ka handap rapi sagala. Kabeh rapi nu encan aya teh nyieun karapihan. Aya strukturna mah rapi, ngan teu bisa nyieun rapi. Jadi nu bagus teh strukturna. Anu jore mah ngalaksanakeunana. Tah etalah negara urang teh kos kitu masyaallah. Mudah-mudahan pamarentah nu balalener dipanjangkeun umurna. Nu teu balalener mah mudah-mudahan panjang umur deui keneh lah. Masyaallah ya negara urang kos kitu. Tapi masih kene aya pemerintah ge nu boga nurani. Masih keneh aya kiai ge nu boga nurani nu deudeuh jeung nyaah ka rakyatna. Eta teh ditangani ke ku pemerintah. Geus, kuari mah bawa bae teh ke bawahna teh aya engke tim pengurusna. Urusan coba heulanan diantarekeun heula. Cara ngurusanana paraban, danana ti mana? Cokot aya khusus. Dana urusan pengurusan hewan mun eueuh kandas nyokot ti Baitul Mal. Jadi geus eueuh kahesean sebenarnya mah lamun ku urang dirapihan mah, diorganisir. Dirapihan komponen-komponenna. Mimiti pemimpin datang ke hadap pengurusna teh aya rapi. Geus sabulan diurus ngalintuhan. Nah iya Pak, ini kerbau telah diurus di kehakiman di sana. Sekarang sudah gemuk, biaya dalam sebulan menghabiskan ini 2 juta. Nah ini bagaimana kelanjutannya? Mau diterusin dibayar? Mau diterusin dipiara, kemudian bayar terhadap negara? Atau ini mau tidak lepas tanggung jawab? Ceknya saya mau lepas tanggung jawab. Jual ku pamarentah secara paksa. Jual lakuna sabaraha duit tak kebo, ternyata lakuna 10 juta. Da eta 10 juta cokot 2 juta urut maraban 8 juta bikeun anu bogana. Wah rapih luar biasa. Ngeunaheun tah ngaji mah kos kitu teh ngalaksanakeunna boro-boro ngurusan kebo. Ngurusan haji ge datang ka kuari can becus. Can beres ngurusan haji bae can beres komo ngurusan kebo. Asana mun diurusan ku hakim meureun saminggu ge buntut eueuh. Buntut eueuh buntut. Sabulan mah asana 2 suku geus. Aduh, ya pamarentah geus teu bisa dipercaya jasa. Masyaallah karim ya Allah ya Rabbi. Jadi geus teu ngeunahkeun ka rakyat. Kuari daftar aki-aki umur 70 tahun engke menang giliranana genep tahun kaharep berarti pas berangkat 70 genep asana 70 hiji 2 ge modar Pak aki-aki. Jadi gua ya masyaallah karim
jadi barang nungges rapih teh diutak-otek dirubah-robah geus rapi baheula urusan haji mah rapi masalah sama sekali masalah tapi dikutra-kotrek jadi bermasalah maka cek edah sesuatu anu geus rapih ulah sok dirobah-robah nanaon ge mun deuk dirapihan